ngaji eta nang saha Noel ja itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu penuh ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malah mah kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula jago ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngarti kula mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan tah encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutkan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir itu mah ngaranna disebutkan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horeng Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afun. Bagi parah we. الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Wallahu a'lamu bimaradi wa aurasna lan ngawariskeun isun agung al-qauma ing qaum alladzina jasawung ake kanu kang anaya ladina kabeh yustad'afuna iku dan hinakeun ya ladina kabeh bil isti'badi kalawan den dadekakeun kaula wahum lan utaya alladzina banu Israila iku banu Israil masyariqal ardi wa magharibaha ing pirang-pirang wetane milan pirang-pirang kulone ardu allati barakna fiha kang barakakeun isun agung fiha ing dalam ardu bil ma'i wasyajari kalawan banyu lan tangkal kayu sifatun lil ardi aiku dadi sifat gadue ardu wa hiya Syam lan utawi ardu taiku negeri Syam wa tammat kalimatul lan wisampurna apa kalimat pangeran sira Muhammad al-husna kang becik wa hiya lan utawi kalimat qauluhu iku dawan rabb ngadau ing ayat wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'afu fil ard ilaih wallahu alam bimaradi lan ngarepakeun isun agung ing yantah maparina nugraha isun agung ing atas wong akeh kang den dadekakeun lemah dadekakeun kaula ya alladzina fil ardi dalam bumi ilaih nutugakeun sira ing akhire ayat
ala Bani Israil ingat Bani Israil bima sabaru kalawan barang kang salalabar ya Bani Israil kabeh ala azadwihim ingat pilara musuhna Bani Israil wa damarna lan wis ngarusak isu ngagung ahlakna tegese ngarusak isu ngagung makana ing barang kang ana kalakuan yasnau Firaun iku gawe-gawe sapa Firaun wa qaumuhu lan kaum Firaun minal imarati saking ngarameakeun negara makan yarisun lan barang kang ana ya lu Firaun yarisun iku ngabangun ya alu Firaun kababi kasrai wa dhammiha kalawan den kasakan railan den domakan ra'an fauna tegese ngabangun ya alu Firaun kabe minal bunyan saking adegan ngiring pirang-pirang adegan وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والله أعلم بالمراد وجawazna lan nyebrangkeun isun agung ngaliwatkeun isun agung abarna tegese nyebrangkeun isun agung di Bani Israil kalawan Bani Israil al-bahra ing laut fa'atau maka tararka ya Bani Israil kabeh pamaru maka ngaliwat ya Bani Israil kabeh ala qaumi ing atase kaum yaqufuna kang pada netepi ya kaum kabeh bidomil kafi wa kasriha kalawan den domakeun kafe lan den kasrakeun kaf ala asnamin ing atase pirang-pirang patung lahum kang tetep kadue kaum ukimun tegese netepi ya kaum gabe ala ibadati ing atase ngibadahan ing asnam qalu kamu ucap ya Bani Israil kabeh ucap lapad ya Musa ij'alana anda daakeun sira Musa lana kadayun sun sadaya ilahan ing pangeran onaman tegese patung nak budu kang pada ngaibadahan kang bakal ngabi ibadahan insun sadaya uing sonam kemalahum kaya barang kang tetep lahum kedua kaum alihatun kaya barang kang tetep lahum kedua kaum apa pirang-pirang pangeran kalau ngucap ya kang yang Nabi Musa innakum qaumun tajhalun insatuhun sira kabeh iku kaum kang bodoh kabeh hei suqabaltum sekira-kira ada pada sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah alaikum ingat sira kabeh bima kultumu kalawan barang kang ucap sira kabeh ku ing ma inna haulai mutabarum ma'hum fih wa batilum ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradina ulai satuna ikila samudayana kaum mutabaruniku dan rusakalikun degasaiku kang rusak mutabaruniku kang rusakalikun degasai kang rusak emma barang mutawiya kaum kututupin dalam mak
wa batilun lan iku kang batal wa batilun makan ulan iku kang batal barang kang ana ya kaum kabeh ya maluna iku migawe kaum kabeh yang nyawa coba dihujanan gugus ya Allah dek kamaran nanya boro-boro nu di luar nu di jero ge sabenerna mah bala locor. Ayo ya, nu di jero ge bocor. Anjeun. Perang pae ieu mah kakara kebanjiran. Itu tenang we. Aduh. Qalu ghayrallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Allah lam bimaradi qala ucap ya kanjeng Nabi Musa qala ghairallah qala ucap ya kanjeng Nabi Musa ghairallah ada taing salian Allah wikum ya prinsun ing sira kabeh ilahat ing pangeran mabudan gandan sembah wasulan utawa saleh abgikum iku abgilakum lapad abilakum kunyupihaken ingsun lakum kadua sira kabeh wa huwa lauta Allah faddalakum iku kang maparinan kurnia ya Allah kum ing sira kabeh alal alamin ing atas alam kabeh fi zamanikum dalam zaman sira kabeh bima zakarahu bi qawli kalawan barang kang nutur ya Musa ing ma Hikoli dalam dauhan kangjeng Nabi Musa tawa ing dalam dauhan Gusti Allah. Hujan hideung kene pangona kebel ya mau hujan bakal Kiai cenah atuh doaan bae pan ku Kiai sok di doaan aju sok eureun. Kamari sia istisqo. Coba kan nu di dapur mawa eta naon gara lap anduk tah supaya ulah ngocor caina. Santri nu di dapur mawa anduk gede supaya caina ulah ambalaya. Nu di dapur saha bae mawa anduk nu gede supaya caina ulah ambalaya. Tanyawan gua lima orang majelis orang bala locor. Kula insyaallah aya rencana dek ngabangun majelis. Biayana kurang lebih 12 miliar. Siapa? Ini maksudnya ngabantuan can naon can Gus wah. Serius ya mah, serius. Lantaran geus ngimpi kos ngabangun masjid, ngimpi heula gampang jeung almarhum seserian jadi ampang. Kuari geus beak 10 miliar leuwih 11 masih digarapkeun hampang. Cek nu di majelis heueuh atuh aja teu bantuan teu naon. Pasti hampang. Tapi aya unggal Jumat kukule diberitakeun kadang menang 9 juta, kadang 10, kadang 11, kadang 15, kadang-kadang aya 19 juta. Eta unggal minggu enggak.
Jadi alhamdulillah ngawujud. Nah, ya jadi diperkirakan 12 miliar. Gambarnya ke saya. Cenah mau mal ngaji. Salila ngabangun mal. Kula mah ngabangun teh menta moal. Nah, ayu-ayu moal ngan nyaritakeun peda balocor tu bocor ngobe. Bagus lila teh. Jadi dibangun insyaallah rencana. Menta moal. Moal ini beneran. Nah, ayu-ayu moal. Cenah moal ngaji salila ngabangun Allah. Ingin jual wakam ngaji cenah ke geus anggeus sekarang. Supaya ulang ieu doang ambalaya. Jadi lamun 12 miliar aya nu sugih 12 bae. Saurang 1 miliar anggeus. Cak nu sugih geus mulai kuari moal ngaji. Ngomong geus ngomong gitu mah cakna. Nu ngarasa sugih pasti moal ngaji. Dina ngajina jauh. Di ditu di mobil bae yang ngajina. Moal pati-pati ngawuduk lamun can boga kalapa. Paling tinggal kerupukna doang. Aduh, masya Allah, kari hujan. Umat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, yakni kaum Bani Israel anu dihina-hina ku Firaun, anu dijadikan budak ku Raja Firaun. Gawe di arah tanagana teu dibayar. Anak lalakina dibunuh letikan. Anak awewena diantep. Perdagangan jeung pertanian anak hasilna kudu lapor ka Raja Firaun. Lapor lain salapor-laporna tapi dicokot upeti kunyana. Negeri teu diurusan. Nini jeung aki-aki teu aya we pengurusan sama sakali. Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Musa ditanya lametkeun kaum Bani Israel. Sebab Bani Israel mati Israel nyana di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ka Mesir, anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mah ngumbara aslina kaum umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti. Geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israel. Digawekeun sadaekna di arah tanagana, dibayar mah henteu. Kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki. Awewe diantep. Dagangna kudu lapor cokot upeti. Kitu keneh pertanian-pertanianna cokot upeti. Sangat biadab tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israel. Kangjeng Nabi Musa diturunkan ku Gusti Allah, titah nyalametkeun kaum Bani Israel, titah dibawa ka ditu ka Israel supaya talalenteng.
ketika adu kekuatan Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun. Nu dimaksud Kangjeng Nabi Musa dek nyalamatkeun kaum Firaun. Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir, ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun. Tetap Kangjeng Nabi Musa teu meunang mawa umat Bani Israil ka negara Israel. Ketika dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ke Israel, keluar di negeri Mesir, dibunuh mau tidak mau. Luar biasa penganiayaan. Mantap Kangjeng Nabi Musa ngajanggikeun ka kaum Kangjeng Nabi Musa, ieu ne kaum Bani Israil sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kangjeng Nabi Musa, cek Kangjeng Nabi Musa, rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israil, harapan anu luar biasa ti pangeran urang ieu Allah. Moal kebal deui engke musuh-musuh aranjeun ieu Firaun beserta para penggawa-penggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah. Ketika hancur kerajaan Firaun, ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh. Maka fayanzur kaifa ta'malun, proses heula. Selama Allah ngajanggikeun bakal dijagikeun khalifah kaum-kaum Bani Israil di Mesir, setelah hanyut, setelah hengkang, setelah hancur Firaun, ieu horenganan melalui proses heula, di dalam prosesna fayanzur kaifa ta'malun. Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman, keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab. Geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israil. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa, tahap demi tahap, tahap demi tahap, sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa, kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim tufana wal jarad wal kummal wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat. Disiksa minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa, siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakumaha perjanjian anak bakal iman, ternyata beuki kancolah. Turun deui siksa, teu kuat yana disiksa, datang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah, leungit deui siksa. Tungguan deui perjanjian anu bakal iman da sabulan, ternyata lain iman, beuki kancolah. Turun deui siksa 5 kali kitu bae, terakhir tetep bae buah kawarahna deui. Nu mentak diabadikeun dina Al-Qur'an, ayat tinggal ayat horenganan kaumna ara digunga di gunung-gunung pastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sararombong adiguna gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge doa Kangjeng Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman. Endan nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa, ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaanna qauman mujrimin, kaum anu sangat biadab, sangat
berdosa, terpercaya pangeran teh Allah, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Musa teh Rasulullah. Tapi pertarungan teh terus bae, terakhir pertarungan teh tah nu kamari dicaritakeun. Kangjeng Nabi Musa teh diudag ku Raja Firaun, maksudna Bani Israil teh dek dibeakeun kabeh. Udag. Ternyata Kangjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara, disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan, pernah ke Mesir mah kuari kabayang lautna. Anu can pernah ka Yordan, can pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu. Paling jagonya na ka Mauk laut Tanjung Kait. Bari meuli lauk melem lauk di dinya. Teu kabayang laut-laut nu aya di ditu manu bersejarah. Urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu, Tanjung Kait paling jago, Tanjung Pasir, Ancol itu di Kulon aya urang zarah teh. Laut Labuan. Anu laut eta mah tuh kapan pohara jasa ombakna gede. Sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya. Di Labuan mah. Asal kreditan teu kabayar. Kaditu diputuskeun cinta. Kaditu dagang rugi bae. Kaditu lalaki teu laku-laku. Lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir, kabayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir. Di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis, jadi babarieun jasa. Anak tampung, tek tanda tangan, sebutan hiji-hiji, atau acaknya namun cara ngomong orang mah, geus teh kudu disebutan, ieu tah bagikeun ku sia tah, geus bagikeun we peuting-peuting teh, beres berangkat, urang ke kapal, peuting naik kapal ke Mesir, masya Allah, kemudian dirinya di Aqaba. Anu katingali 3 negara, Mesir kitu, Yordan, Israel, Palestina. Rentul kota katingali nementek terindah sadunia. Lampu Mesir, lampu Yordania, lampu itu Israel atau Palestina ketinggal deket, masya Allah. Nah, lempar terus cicing di sisi, istirahat, makan segala rupa, etalah Laut Merah. Terus belah ditu ngaranna Kulzum. Ieu nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun ti Mesir, titah melah laut melalui tongkatna, pepehkeun Musa, tenggelkeun Musa, eta tungked kana laut, tungked pepehkeun, dak nyingkap cai
nyingkap cai lain lalagan, handap bisa pakai jalan, nu mantak bisa pakai jalan teh teas rata luar biasa. Berangkat kabeh nyebrang di Laut Kulzum. Masya Allah karim. Kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh henteu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah, tapi selalu make sabab. Mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu mawa tungked coba. Laut jauh ku hari mah kahujan jamal mempan maningan ge coba bae besi aya nini coba hajar tak ku tungkad eta. Asana sekaligus ceger ngagoleh. Itu nini mah teu kudu make tungked. Taye sejarah anu luar biasa Kanjeng Nabi Musa. Gebrang di udag ku Raja Firaun. Ingat cak Raja Firaun jaya malaut. Kok aya jalan ka Jajaden? Tega harti aing mah tega harti cak Raja Firaun. Japan Firaun teh pinter atuh pangeran. Jaing teu nyieun jalan. Kok aya jalan? Balik deui. Dek balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda blak. Malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang. Sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jalu sander. Eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cat cat cat. Har geus dihar. Kuda kuari geus nyawan har. Har belok siap siap. Artinya har biluk cak geran. Eta bahasa kuda. Bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah. Coba lamun ku urang di kieu-kieu, "Hei kuda, menggol! Hei kuda, menggol!" teu ngarieun. Lain bahasanya tapi har. Jauh. Nah, begitu dek mengkol kuda, jeg malaikat Jibril alaihissalam. Eta deui hebatnya sa malaikat Jibril, buntutna ngacung. Aduh, aya bae. Ngacung bobogaana di kitu-kitu. Sia nu di luar teh nya. Jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan. Kuduna mah kan nurut ka nu numpakan. Diherkeun teh biluk, ieu mah teu. Kuda teh nyongsrong. Neuleuh bobogaan kuda nu hareup. Lantaran cak jana meureun lain deui bae. Ku model. Jadi kuda Firaun ngudag, lain ngudag nanaon ngudag eta. Nu mantak jawarahan teman-teman teh beak ka Karawang ngudag eta. Hektaran beak. Ka Subang beak, ka Cianjur beak eta. Sawah hektaran ojol jeung sawah mencong. Orang aya sejarahna. Waktu terus Firaun gregeteun, goblok sia kuda. Tolol sia kuda ku aing dihar-har. Enahan ka dieu bae maju. Caknya itu saha di dihareup tolol jasa. Terus bae kuda kikian. Atuh malaikat Jibril jago jasa tuh. Ngagodana. Kuda nutup datang ke tengah laut. Berat. Laut nutup deui. Beak wabeh Raja Firaun Patihaman ponggawa-ponggawan beserta bualat-bualat tentara kaum-kaum nu milu beak wabeh leg-leg kucai. Selesai Raja Firaun beserta kaum sangat biadab. Galkan yang Nabi Musa alaihissalam kuari geus aya di daratan Yordania
belahan utara. Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah. Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun deuk kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian nu kamari asarabukum ayulika duwakum wa yastakhlifakum fil ardh engke bakal dirusak dihancurkeun musuh aranjeun yana Firaun setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi. Nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun ka kawasaanana nu tatadina Firaun beserta kaum Kipti kuarima bakal dicekelna ku kaum Bani Israil. Sebab Fir'auna Hamana tentara-tentara ludes kabeh tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah pohara amat. Mentak Kangjeng Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara urang lain cara calon nunggu terkenal bonen ditagih rebo ditagih di ke Senen tagih di rebo ke ditagih di Senen jadi bonen terkenal di Cibadak aya gang bonen. Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabar. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang ge kitu. Urang dijanjikeun bakal sugih make proses. Dijanjikeun bakal jadi kiai make proses. Dijanjikeun bakal jadi wali make proses. Nu ujuk-ujuk jadi kiai, nu ujuk-ujuk jadi wali, nu ujuk-ujuk sugih tetap make proses. Payanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleuh selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleuh heula proses-proses. Kitu bae terus. Ngan urang mah nu nerangkeun kahiji nomor kadua mata hati urang na poek nomor katiluna urang na kagoda pilkada pilgub pilpres kagoda kuno kitu sabenerna mah atuh sakabehna rasul ge mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah kita mukalamah jeung Gusti Allah. Emang Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang Musa ka dieu lain kitu teh urang kendal Musa ka dieu ge eta urang kendal eta urang putat itu urang Cilongok kan tetep Cilongok mah hebat Musa ka dieu Cilongok. Tapi lamun urang kendal mah, Musa ka dieu ge. Tilu nu ngaralen gelam, kendal, ketos, eta sarua ketos jeung putat. Eta kos karitu ngomong teh. Lamun gelam make jiji. Naon tah naon make jiji bae. Eta gelam eta. Ji jantu
kos gituan eta di gelam mah. Ih, jangan tuh. Mal bisa sih ya, lamun can orang ka gelam mah. Je, emang kumaha gitu eta kos gitu ge eta lengkong. Ngaranna lengkong eta ji, jangan tuh. Asal kos gitu bae di mana bae gelam. Ih, henteu ja. Ketos. Ji itu kula banyak, sebenarnya tetangga. Hendak nyana asup ka Cilongok mah hari Senin. Sebab di Cilongok mah hebat. Aya nu pangjorena pondok. Itu pangjorenya satamang geus. Teh. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atuh cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadits. Pan Allah mah mukhalafah lil hawadits. Ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah, opat kudu diyakinkeun. Hiji, la ilaha illallah. Oh, pangeran kecuali Allah. Berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah. Allah teh hiji. Sanggeus aya yakinkeun Allah hiji. Oh, dua, oh, tilu. La ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah. Yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat yakinkeun la ilaha illallah. Salian Allah menang Allah gitu wae. La ilaha illallah teh sambarang. Wow, ieu mun rekat teh nyawa maknana. Illallah. Illallah. Cauna koneng gede. Illallah. Illallah. Cauna rada letik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolol dapat tarekat bloon. Tamu kos Haji Pendi, Ki Podoli, ngariung dah kos gitu teh. Sebareres. Nah, eta lai-lai teh jadi mantep kan urang. Nah, Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah, mukhalafah lil hawadits. Carana kumaha? Ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina, Gusti Allah ningalikeun seuneu di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Cukup sakitu ge, berarti kan eta teh ngagerokeun. Nu mantak teh Kangjeng Nabi Musa, qala li ahlihi umkusu, makana aku cicing di dieu. Inni anastun nara. Kaula neuleuseun. Pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa seuneu. Ku mata ieu kadeleuna seuneu, ku di dieu kadeleuna cahaya, ku sir kadenge ieu teh Gusti Allah. Eta panggero Gusti Allah. Langsung cicing pamajikanana. Nyanggakeun, mangga kakak. Aya digerokeun mah ku Gusti Allah. Kula deuk di dieu geus nungguan. Wajan teh kumaha ge? Kula nu Allah, bumi nu Allah, panita-panita Allah, rela kula mah. Asana tiis ka jero hate teh. Buka pemajikan kos gitu ginahin biasa. Ya Allah, coba pemajikan dewek. Pemajikan siap. Tengah peti ya, coba yuk. Masya Allah. Pemajikan Kangjeng Nabi mah pemajikan Rasul mah gitu. Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah. Gede beuteung. Nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail. Datang ke Mekah. Langsung nyieun tina tangkal korma tek supaya ulah kapanasan, ulah kahujanan beres cak Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu. Tinggalkeun pemajikan anjeun, tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria. Bener titah ku Gusti mohon lamun ieu titah ku Gusti bumi nu Gusti kakak nu Gusti kula nu Gusti tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah ulah naon kitu ngaranna wah ulah bingung ulah cangcaya laksanakeun perintah Gusti kula ge di dieu ngalaksanakeun perintah Gusti nyangakeun mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena berangkat ka Syam pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung teu mikiran kumaha ngalahir saha bidana saha dukuna teu Allah. Kurang lamun ga pamajikan gitu asana geus moal kuru awak. Moal ieu mah ngalang layung sugih ku sugih na ngalang layung biasa. Mikiran pamajikan. Kakak deui ka mana? Ngariung
kalah tuh pan ieu pagawean kakak sia mah suka di pagawean kakak ieu beuteung nang saha ulah ditinggalkeun kulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak ulah ka mana kalah kula mah teu ridho jasa eta pan eungap urang nek ngariung bae teu meunang eungap jasa eta kan teu ngeunah coba lamun kieu mah nek ka mana kak eta tetangga anu kamotan tahlil heuh kak ka ditu ade ge jadi seorang lah tuh seorang jaya Allah mantep ngeunah zana kana hate mantep biasa kumaha lamun neng karasa beuteung tenang bae kalah geus pokona nek kumaha teh kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang deuh amis asana urang ngariung ngeunah ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doa Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda set berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah ieu teh ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ja teh digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu panu ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya nek naraon meureun ka dieu aduh malam kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukulan ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti kula mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan teh encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir eta mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horenganan deuk dihujanan kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kituna ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah pirasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui mauna aya panggupai kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh mah rahasia nu paling jero jadi digerokeun ku Gusti Allah teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun ka dieu Musa mun dijabarkeun padahal mah lain kitu beret seuneu tak ini anastu nar kaula neuleusana di luhur gunung berangkat horeng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu sarua urang ge lamun da aya jelema dijadikan kiai digupai ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugih aya teh digupai ku Gusti Allah teu betah ieu mah nya susah jasa haji bapana ge sia betah terus atuh itu betah saboro sia geus kos itu ngomongna kos dipiceun tapi nya betah bae masyaallah jeung ngaji eta teh
nang ngagupai Gusti Allah ceng pondoknya melalui proses bayar zurokai patamalun didelekeun kumaha pagawean si ayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil jurubiah sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zadak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh teu ka harti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng agak ceng pilkada ceng ilu ceng hancur sia ceng nah eta nafsu terus urang diaping di diaping ku Gusti Allah mah salamet terus makin ka ditung ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang tahajud ceng sareng jeung kitu ilmu geus aya di sia nganyao geus aya di sia tinggal siap perang jeung nafsuna doang tahajud tengah penting Allah terus beki bersinar selama 40 peuting urang tahajud bae selama 40 peuting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naek ka beungeut cahayaan beungeut mantap kanyahoan 40 peuting teu leupas tahajud bari ikhlas kadeule sinarna wehey nyana hideung cicing dinu poek mal kadeule ge tapi sinaran beda sinaran masyaallah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos kitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaranna termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang seret hayang ka anu teh nang ngagerokeun Allah ka anu teh sorangan sia oh kapanggih sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sih udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta teh rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna lek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaumna kaum Bani Israil gerak kaditu ke Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir. Ya Allah numantak Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimaradi wa awrasna kami doa agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Bani Israil orang-orang Bani Israil cak Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nil anu luar biasa caina
herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu kene tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku keberkahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah tina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait rekod kabelah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakarak menangkak kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah di penghinaan datang ka kemuliaan ia melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jadi Bunawas jadi bakal nanjak namun nya nama nanjak seserian Bunawas nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang lamun keur turun huhaha teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya dah duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saaya-aya pakaian saaya-aya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah guys nya sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nya gaul jeung batur lain teu bisaeun nya ulin fasilitas ala kadar motor bae mah jaya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nya mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasirah mantak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajari riwa lamun balik mah eta si budak saha si Junaid emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malah mun ditanya sadaya kata naon gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu ayeuna jauh jeung mode-mode nu ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera
tapi tenang we dina kurang lembur kalem mun kasih rohatena tapi begitu balik ka imah Masya Allah boy budak ayeuna adzan saya tak si Junaid ngeunaan sorananya asa-asa di Madinah yang ngadeng adzan bos itu weh Junaid atuh Allahu akbar Allahu akbar cak awewe teh weh aing ge daek dikawin ku nyana dah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas ngariung nyana jadi protokol bey mantep jasa saudara-saudara sekalian alhamdulillah acara ini akan kita mulai diawali dengan Fatihah kita sama-sama baca Fatihah setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita korina net can datang ayo kudu kumaha siapa itu ya pantang mundur saja Junaid hebat jasa ya engkaning bau cewek-cewek loba jasa kan dedi ngaran ge pemuda tuh nyana mohon maaf karena qori terlambat mungkin macet jadi saya untuk mengganjal A'udzu billahi minasyaitonir rajim ada lain deui si Junaid jadi kieu batan si Junaid Bismillahirrahmanirrahim lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan awewe ribut ngomong aing teh mah ngomong aing ribut tuh si Junaid tadi nama di Ciduan bareng balik pohara ya Allah beres ya ngaji Quran mau balik teu datang di mana datang mau balik Ned mau balik teh datang ajo manya bubar kumaha sia jatuh siap bae ya Allah ya Rabb wow pidato sedek-dek Junaid beres ceramah diakhiri ku mamaca Ned acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca sia kumaha atuh siap beuh teu sepira mamaca ayo bae segala rupa gaina siap sia bisa atuh eta lagam ya tuh kumangke bae aing mah leumus tamena we mustamena teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun kecuali mustamena palinter ayo guys Bismillahirrahmanirrahim itu sih paling mama aja tamah bisa aja teh Junaid bu nu tadi nama dihina kos gitu piwalieun mah serba bisa ya Allah isukna si Junaid kita maca rawi ya riipis rawi pondok sapopoe maca rawi Pak al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih SMP lain SMA lain sore sanawiyah Allah aduh sial tuh si Junaid nah emang gitu digerokeun gugus sama mandok ceng mandok ngaji ceng ngaji nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu emang kos kitu di pondok mah mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jangan henteu Gus Dur mah maling lauk bae guru beak lauk lakunya Masya Allah barang ujuprak cak guruna saya nu ngalaan lauk barang di deuleu santri
waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh, kirain siapa? Besok kan mau ada tamu. Ini saya udah bawa duluan ceknya ke guru. Besok mau ada tamu, jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi ceknya. Padahal masa daek ngomongnya na bae. Cek guru nanya nyong aya tamunya. Ya itu Gus kalau gitu mah bagi dua. Iya nggak apa-apa bagi dua. Buat anak-anak aja ceknya. Punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan, tapi jadi masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang kos kitu. Gitulah budak-budak santri na ngagupai Allah. Sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen deui beunanaonan kudu serba duit bae. Santri mah teu aya, ceng. Ieu maot teh anu ngurusan kula. Mahnya anu mandian. Heuh, ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar. Beres. Boleh saya. Emang aya ngaji hujan kieu. Masya Allah. Nah, ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam. Ya Allah. Allati barakna fiha pinuh ku kabarakan sumur mahmur lah jinawi. Allah Karim. Oh harap. Cekurang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan. Nyana sadaek-daek lumpat. Sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa. Nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israil wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah-kalimah pangeran anjeun ieu ne perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salalabar tahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep bae nyana la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun. Budak lahir lelaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah. Anak awal diantapkan, biarkan. Ini terurus kaje. Nyana kita digawe sadaek-daek beri tanpa digaji. Oh masalah. Dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap. Tani kitu kene. Oh masalah. Setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salalabar tahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelah nyana menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ia makan ngan sekadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna. Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar. Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Ulah prihatin, ulah sedih Muhammad lain anjeun bae. Dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum-kaum nu baheula deuleu rasul-rasul nu baheula. Can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun ye Musa didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud
kemudian cek Abu Jahal saha anu bisa tuh nendenkeun handalan tuh ka pundakna teudeun Masya Allah ditenden kadinya ku salah seorang pemuda blak Kanjeng Nabi keur sujud teu bisa udah jeroan onta diasupkeun kana karung mata tukang karung teu beres eta tah tendenkeun ka dieu Kanjeng Nabi kan teu bisa teu bisa udah tetep bae Kanjeng Nabi maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun terus anu ngabejaan ka situ Fatimah udah cicingeun emang tuh deuleu bapa maneh di masjid teu bisa udah kunaon emang tuh deuleu kodinya bener bae cat dialaan ku Siti Fatimah dicabut karak Rabbi firli warhamni wafat coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu seserian kabeh sapira Fatimah tuh coba urang macan sakumaha kakarak dek magahan ngaji nu daratang mah ulah waka marah kakarak urang dakwah kucak-kecek haji jelema baralik ulah waka dakwah deuleu ta Kanjeng Nabi urang macan pernah diciduhan kakarak diomongkeun deang diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit kena hate doang can sabaraha Kanjeng Nabi coba Masya Allah geus beres jadi dia balik diciduhan deh Muhammad Masya Allah ketika Kanjeng Nabi berangkat ka salah seorang jelema anu buang ka wareh Kanjeng Nabi naik himar kocek-kocek maksudna dek dakwah ka Imam Abu Sufyan begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan kumaha emang Kanjeng Nabi dihormat lain turun Muhammad cangcang ka himar cangcang aja kumaha cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad coba eta kan bahasa lain lalaga Kanjeng Nabi biasa bae sekedar ngajak ke Allah urang can sakumaha urang mah tuh kakarak ngariung tadi bare berkat bagi ku ceurik ya pas kitu mah can jadi kiai tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh kakarak eta kiai nu kos kitu ieu mah masukna di agung-agung ya pedaletik doang meureun kitu pod tamat kalimatu rabbikal husna ila surat kisah kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namunna kana yang merenugraha ala ladzina studifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar dia ne kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu wa awrathnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh wallahu lam bimaradi wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuh wa ma kanu yarisun jeung berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh
wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana gedung aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam biak kabeh masyaallah kuari makaom Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israil teh cicing di negara Mesir berikut wilayah naka ditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa teu narima kana siraman dakwah Kangjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua anu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung encan imankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh ti paramean adapun negara Mesir kota negara Syria Syam kota kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah mantap jasa gitulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam Yordania Mesir Israel Palestina Syria Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam hiji we pangeran Allah ya Allah ya Rabb eta hayang datang ka dinya teh horeng prosesna pohara jasa penyiksaan tarung-tarungna heula lain lalagaan Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama kapan perangna sabaraha kali Kangjeng Nabi urang mimiti penghinaan cacian jeung makian ludah mah geus teu kahitung tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran sukses urang kakarak mah asup mana ka lembur balik magaan ngaji hiji dua bae haju bae lah budak magaan ngaji aing mah santingan 3 nu hiji lehoan bae nu hiji gagaro bae budug nu hiji hitut bae salah sejieun aing mah aing ngariung ngajak nu mana bingung nu hitut bae nyawa sorangan kumamun main seretan nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun bae aduh aing mah lah bingung endan dak geus baralik geus ya baralik geus ngajina di nu sajan mah nu deukeut ditu Ustaz ke mana? Ngojek, ngojek. Tuh kakarak sakit tuh ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10 20. Angel amat ieu kakajieun imah, angel amat ka kalau beli mobil. Negara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui. Lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ka. Lah ondok aing jadikeun yayasan ya geus lain ka Allah kajeun ngomong Allah-Allahan ge lain henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem deung lah bela diri lain ka Allah deuk Allah mah lain kitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasanten salak ge di ka Allah ke henteu deui kumaha eta lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan teh tekad hatena duniawi kumaha cenah mun deuk nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus kan aya teh eueuh cenah eueuh teu aya bae hiji dua mah bukan kitu bae teh jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab sebab nu diajarkeunana amil jurumiyah sorof duh kurang leutik keneh
hebat. Coba Yayasan Kuari. Yayasan Kuari mah tanya ke orangnya, ajak ngomong. I love you say. Berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya. Ya Allah, ya Rabbi, ganti bahasa. Ente jore ngan lolobana mayoritas dunia. Ujung-ujungna kos gitu. Jurusan wali Allah. Pesantren salap jurusan wali. Kan ngajurus doang ngejarnya di mana tetep ngajurus doang. Tetep baik tengah jalan memareng kalau sing terungsep. Saki ge dijuruskeun hese datang. Komo itu nun tengah jurus. Tah ieu keur carita tetep baik moal leungit. Jelema digupaina ge ku Allah. Kade ceng, mondok ceng. Amalkeun ceng, hudang ceng tibetik, wiridan ceng, cek Allah. Cok diangkat weng sia jadi solihin, diangkat jadi wali. Mana cenah kieu walina mana? Hayang nyaho mana? Moal loba omong. Moal kamari nikahkeun di ditu aya. Tah jadi ieu janji Allah. Ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas. Wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir, kuari mimpin Mesir tinggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu teu tahan uji. Di antara kaum Bani Israel teh oranganan sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa. Dibere tauhid ka Allah terus bae teureun-eureun oranganan kersaning Gusti. Aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam, masyaallah. Sakitu geusna. Mana coba? Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya qadiyal hajat Allah